masuk ke kayu ke majalah Kompas, diberitakan pengajian Maulid Nabi di pesantren Raudhatul Hikmah teracuni oleh menghitung semua jamaah, tercatat 30 meninggal dunia, 150 masuk ke UGD. Jadi fitnah tungtung gara-gara jamaahnya gara-gara Bismillahi masyaallah la yasumul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasulah. Usalli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi dawin nufusiz zakiyah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Halo Bu, ieu teh pakating ku hareuda tanundutannya teh. Oh, paingan cari cing bae. Buah-buah campur lapar deh Bu. Nya paingan beuki malahawa. Disebutkeun asma Kanjeng Nabi cari cing bae. Malau nundut tapi hayang sahabatna Nabi untung bager Kanjeng Nabi Pak. Sakali deui we urang teh tambah izin dageung kahoyong sok sanaos urang seueur lopat dosana seueur kalepatan jeung dosana ageugeuh wae eta nu jadi alasan urang teh hayang disafaatan kajen urang sok malah bantosan atuh kajen urang sok malah tah gitu. Nu nuturkeun sing tere beunghar nu cari cingwe sing nyeri huntu kok udah diambil bising ke wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuh asal gitu asal teh aya loba anak gitu ya. Ni'matani maghbunun ala katsirin minan nas as-sihhatu wal farah. Allahumma ultub bina fi taysiri kulli asir fa inna taysiral asir alaika sahlu yasir fa nas'aluka taysira wal mu'afata fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Puja nu jadi panghias rasa, puji nu jadi panghias hati. Rasa syukur urang sanggakeun ka Dat Allah nu Maha Luhur anu parantos maparin kanikmatan badan sakujur. Anu moal tiasa kaukur sok sanaos boga pangkat luhur. Mudah-mudahan urang sadayana sintiasa syukur kana nikmat anu parantos dilungsur. Malah mandar urang sadayana jadi jalma anu mujur sakabeh kabutuh kamakbul margi eta pisan janji Allah dina Al-Qur'an anu parantos kaca ngomong tuturkeun dina Al-Qur'an anu parantos kaca kacatur wa itta'adana rabbukum
Teh bade naros memeh kuring neraskeun ieu ka dieu teh bade ngaos sabade nonton jawab bisa jadi untung bade bapak bade ngaos sabade nonton pami bade ngaos tuturkeun ibu-ibu mah ngomong nawe bade ngaos teh eta teh buktos ramah bade nonton kieu teu kuring mah teu resep jauh-jauh ti cicing ka dieu ai pas bade ditonton jiga nyemot bae geuning atuh tuturkeun beh engke aya nu naros teh tulus teh cenah datang mulut dan dipangersa Ki Haji tios atuh cenah aya pangaosana ngaos naon teuing Jangan ngaos nak cicing cenah ngaos tah sih ngaos naon teuing ai kitu sorangan datang datang kadamu kitu ngaji tah nonton embung kuring begitu mending jadi atuh sare di ditu ai bari di ditongtong nah emangna ngemot di jadi tongtong ayo bo nya tuturkeun tuh tadi tuh kuring pikir nyaurkeun naon kan tuh aya ka poho deui ngemot teu ampun bo alhamdulillah sholawat kawilujengan pamudah-mudahan kalimpah jurakeun ka junjunan urang sadayana kakasih urang sadayana manusia nu paling utama nu jadi panuntungan para anbiya anu ngagaduhan akhlak anu sampurna anu maulidna ku urang ayeuna anu judi bangga-bangga anu ngagaduhan syafaatul umma keur diberekeun disebarkeun dibikeun ka umatna anu gaduh rasa cinta ka mantenna tegasna Kanjeng Nabi Muhammad ka kulawargina para sahabatna tabiin tabiatna mudah-mudahan dugi ka urang sadayana salaku umat mantenna malah mandar urang kali kulawargi urang sadayana kum anu sami rawuh dina ieu maqam dina ieu saah mudah-mudahan tiasa ngengikeun syafaatul ummah jaga yaumil jaza amin ya rabbal anu kusim kuring dipika hormat dipika ta'dim kersana mbah sepuh anu alhamdulillah tiasa hadir di tengah-tengah urang sadayana pamugi-mugi ku Allah dipanjangkeun yuswa disehatkeun dohir sareng batin amin anu kusim kuring dipika hormat kersana pun guru pangersa pimpinan pengasuh pondok pesantren Raudhatul Hikmah pangersa Akang Haji sinareng pangersa pengasuh pondok pesantren Raudhatul Mubtadiin di Majalengka anu kusim kuring dipika hormat dipika takdim pamugi-mugi ku Allah dipanjangkeun yuswa disehatkeun dohir batin amin pangersa gum hadroh anu dipupuhan ku pangersa Habib sareng reng-rengan anu sami kusim kuring dipika hormat dipika takdim para panitia para segenap alimil ulama sepuna santri ogeh niwa santrina sadayakum nu rawuh dina ieu maqam anu teu tiasa diwincik hiji-hiji pamugi-mugi sadayana ku Allah sing dipanjangkeun yuswa amin disehatkeun dohir batina amin ditebihkeun balaina amin dicagetkeun milik rizkina amin disoleh-solehakeun katurunana amin ya rabbal bo tah gitu pak aya teh ieu teh upami kuring nyembat halo bapak ibu hai memeh kuring nanya rek memeh kuring ngaos jauh ditaros heula konsentrasina dicek heula konsentrasina sangkan ngajina puguh bebenangan sabab ibu bapak datang ka ieu tempat teh yakin aya pengorbanan leres teu aya nu capek aya nu canggel aya nu diraos tina panyawat aya tapi datang ka ieu pangaosan alhamdulillah sabab aya asma jenengan kanjengna bari aya rasa anu karas dina hateur rasa cinta ka kanjengna rasa rindu ka kanjengna rasa syukur ka Gusti
nu parantos mutus Kanjeng Rasul ke alam dunia. Alhamdulillah maka memeh ngajina jauh rek nanya heula sangkan konsentrasi pugu Bapak Ibu punten mun kuring nyembat halo Bapak Ibu hai siap ulah baru siap-siap we bari beureum siap lamun kuring nyembat halo Bapak Ibu lamun kuring hai Bapak Ibu dites siap tuh ya Allah nu nuturkeun mudah-mudahan sing panjang yuswa mun dia garupa nyakit nyeri sirah sing leungit sirahna boleh kami apa malawan eta teh memeh encat-encat ngaji sing leungit panyawatna manya mun keur nyeri suku sing leungit sukuna la ilaha illallah atuh sing bener montong malawan ibu halo cakep Bim cakep gak Bim? Bim ngerti gak ini saya bahasa Sunda ngerti gak Bim? Little Bim oh setik Aminah langsung jawab setik bagus Bim saya orang Jawa Bim tapi bahasa Jawanya kagok Bim sudah 23 tahun di Sunda halo mantap hai bener orang dia malah germah reg dia semangat deh halo mantap hai halo cek aing ka pada serius dia ngaji lancar geus lieur alhamdulillah palawargi hadirin sadayana nu sami rawu alhamdulillah nitih wajib nu mustari ninggang mangsa nu sampurna takdir teu bisa dipungkir kadar teu bisa disinglar jodoh pangcapati cilaka gerak usik malikna urang sadayana termasuk kumpul ngariungna urang sadayana yakin dikersakeun dikawasakeun ku Gusti ngan alhamdulillah urang sadayana ku Allah kajencang kajentun kajen riet sir datang ka pangaosan muafakoh jeung tujuan Allah nyiptakeun urang sadayana ka alam dunia pikeun ibadah germah ayeuna urang teh dina hate urang aya rasa nu karasa di dieu aya tempatna teu ngebreh teu rasa naon cinta ka Kanjeng rindu ka Kanjeng syukuran ka Gusti mutus Kanjeng Nabi ke alam dunia sabab karaos wasilhana Kanjeng Rasul diutus ke alam dunia urang bisa ngabedakeun yufarriqu bainal haqqi wal batil ngabedakeun mana nu hak jeung mana nu batil ceuk nafsu mah wanci kieu teh ngeunahna ngahun di hareup penting bari nyukup bari aya rajin dipencekan ku pamajin anu kadu astagfirullahaladzim semua bener jeung nafsu tapi iman berkata datang heuy montong ngungkul ngaku cinta ka Kanjeng Nabi tapi eleh kulieur anu saleutik montong ngungkul ngaku cinta ka Kanjeng Nabi tapi eleh kucangkeun nu saleutik sabab cintana Kanjeng Nabi ka umatna kacida pisan gedena Kanjeng Rasul nalika anjeunna wafat yang dipertanyakan sanes keluargana nu ditaroseun sanes familina tapi bertanya Kanjeng Rasul berkata Kanjeng Rasul ummati nalika Kanjeng Rasul menjelang wafatna bahkan nalika Kanjeng Rasul digugahkeun ku malaikat Jibril dina yaumil akhir ya Muhammad hada yaumul qiyamah ya Muhammad hada yaumul qiyamah apa yang Rasulullah pertanyakan kalimat apa yang pertama kali keluar dari bibir Rasulullah dari lisan pasoha Rasulullah lain pula wargina lain sahabatna tapi urang umatna Jibril aina ummati ya Jibril aina ummati ya Jibril telat urna iraha rangna iraha bu nah kuring nu gogorowokan ibu nu capena gini so aneh orang diem mah halo
Hai, selalu ala Muhammad. Capek gak? Selalu capek. Bu, Pak, katingalina ieu teh muni karasep garaya tegep. Ibu-ibu ge tingali aya nu kompak, seragaman, rapi tiungna bajuna da kuring mah yakin bahkan aya di bedak sagala bener. Aya nu minyak seungit sagala bener. Aya nu shadow sagala bener. Aya nu dilipen sagala bener. Naon deui? Bahkan bajuna memeh dongkap ka ieu pangaosan menang milih bener teu? Nyetrika. Nepi ka ceuk salakina mi nya geura cenah isu keneh geus eta busrak-busruk bae. Kapan bade nyai pan ieu teh nuju nyetrika lah nya rekaman ih kapan eta ti Ki Haji teh bade di Ki Haji teh bade aya muludan jadi ini teh milih baju nu panghadena baju disetrika rek muludan leres teh alhamdulillah nganteke kuring rek tumaros sabab ari ciri jalma anu idem teh ciri jalma anu sadar teh apal manehna keur kumaha jeung apal manehna bakal ka mana kuring masieun ieu teh pakaian gaya bajuna gaya tiung maksa menang ajuk aya eta nu seragaman geus lunas nu sangka teh tenang Bu aman Bu lunas alhamdulillah punten hanas geus gagayaan datang ka ieu pangaosan bebelaan hardang ari pas di dieu ditanya culang cileun culang pantesan euy culang culang ditanya aja nya keur naha duh nah betul ada di dieu cenah ujung-ujung eta sadar matak ciri jalmi nu sadar teh apal manehna keur kumaha jeung apal kudu ka mana matak nanya heula ieu heuh kuring ngajina jauh punten Bapak Ibu ayeuna keur naon hah urang ayeuna keur naon Pak Bu urang aya nu keur calik aya nu ngajawab keur ngaos aya ngajawab keur malaweung cocok mah eta keur malaweung cenah jawabannya tidak mewakili satu untuk semua acara keur ngaji apunten cek barudak ge aya nu keur malaweung berarti eta mah teu ngaji aya cenah keur calik da aya tah nu keur narangtung ku ibu-ibu keur narangtung pahlawan di hadirin saya jadi orang teh keur naon aya teh sing bener ieu teh kapan aya keur hees tadi ge keur malaweung Bu Pak ieu punten halo bade naon cenah Babu ieu teh lagu teh menang ngarang di mobil ieu teh sapawa kang jalan cicing-cicing ka dieu kuring teh ngalagam bade cek kuring teh eta teh teu babari bising teu percaya sok sama bisa tuturkeun bade udah kapan teh bisa aja kalau cari cimba sok turutan bade kalau penting atuh bawa aya naon teh detik corona ya bade nu keur calik bade nu keur naos bade nu keur nangtung bade nu keur ngahuncar akana nu keur nudutana pada prinsipna keur hiji keur naon keur ngamanfaatkeun sesa umur nu aya eta anu urang sok dipomoh punten Pak Bu muni asa we urang teh asa pangbager asa pangcageurna poho kana judul kahirupan eta sabab nalika umur urang tos teu aya bisa ngaos bisa nyarange bisa nundutan bisa ngahunjar bisa nangtung bisa macul ka sawah bisa ngajari sakola kenapa umurna geus teu aya matak ieu teh pang pinter-pinterna jalmi ieu teh pang hebat-hebatna jalmi ieu teh jalmi nu soleh sadayana insya
maka insya Allah huyuh. Kenapa dikatakan soleh? Sekali ge kajen cangkel, sanghe, lieur, aya kanyeri, aya kasusah, datang. Naon sababna? Mangpang aya keneh umur geus aya mah moal bisa riungan jeung tatangga sapertos ieu. Maka ieu insyaallah yuk sarul mar'u ma'a manahabba, urang bakal dikumpulkeun jeung jalma-jalma nu pika cinta ku urang. Urang jalma soleh, resep mariung jeung jalma-jalma soleh. Maka insyaallah bakal diriungkeun deui ku Allah jeung jalma-jalma nu soleh. Di mana tempatnya jalma nu soleh? Lain di warung, tapi di mana? Di sawargana Gusti. Maka gampang Bu, cermin akhirat tinggal di dunia. Lamun Bapak Ibu resep mariung jeung jalma-jalma nu salah, punten tempatna di bakal diriungkeun ku Allah di tempat anu salah. Di mana? Di mana? Di mana? Tapi Ibu Bapak riunganna jeung alimil ulam, jeung para kiai, jeung tukang dikumpulkeun eta deui di akhirat. Kenapa? Karena dunia adalah cerminan keadaan kita di akhirat. Halo. Halo. Hai. Sallu ala Muhammad. Jadi apal urang ayeuna keur kumaha? Keur naon? Ngamanfaatkeun sesa umur lo. Rag-rag Bu. Sok sanaos kuring tadi pas dongkap nyasar gara-gara Mbak Google. Bolak balik kita mana punten cenah UIB kaditu deui. Kaditu eueuh deui. 14an eueuh di kaditu dilepat deui masyaallah. Alhamdulillah ayeuna tiasa pendak sareng jalmi-jalmi anu saroleh sadayana. Begitu dongkap disambut subhanallah, aya nu markirkeun, aya nu nyambut nu nungtun, nepi ka kadieu kuring dicepengan. Bahkan ieu teh dipayuneun, waduh, aya sagala rupa dibagiakeun pisan. Keur mah aya galon ieu teh kanggo kuring teh kapan ieu teh? Ya kapan di panggung ieu teh? Biasana sok di panggung mah, jeung nu sok diharapkeun nu balik sok dibawa balik. Nuntos nak itu, bener Bib? Tolong minta dukungannya Bib ya. Biasana gitu. Nanti tadi milaran bakal paling mana cek kami teh ya? Cepenak. Aduh, masya Allah. Iya udah pisan, kajen haradang, kipas gitu. Katingalina kompak, hempak, serem. Geus tilu wae motor ditambahan, moal bener. Nyaho ingin kali tuna. Kompak, hempak, serem. Naon cenah Bu? Tah si Ece masuk ke buku pikiran teh. Gitu nu dibawa-bawa gitu. Kompak, hempak, serem. Sadayana datang ke pangaos, di pangaos sama insyaallah loba jembar seueur kabarokah. Kurila kuling di pangaosan mah loba barokahna, gede pahala, gede ganjaran daripada kurang ring tepuguh. Nu kitu mah jiga serok Bu. Setan di pangaosan gini. Jiga serok aja. Gitu jiga serok. Sanajan di pangaosan mah jeung paripaosna sirah ri cuacapan bujur cang. Tapi insyaallah di pangaosan mah gede ganjaran. Calik di pangaos mah biasana sok gede hidayah. Gede hidayah dan gede hitung. Bapak Ibu kabayang teu lamun ayeuna urang keur ngaos hitung kabeh Bu. Engge asup ka kayu ka majalah Kompas diberitakan pengajian Maulid Nabi dipesankan Raudhatul Hikmah teracuni oleh menghitung semua jamaah. Tercatat 30 meninggal dunia. 150 masuk UGD. Jadi fitnah tungtungna gara-gara jamaahna garde. Masa perara ibu ya. Tuh ibu-ibu lah gede bujurna. Bisi cenah urang. Untuk tadi geus kacampan heula cenah kitu. Alhamdulillah. Yuk meme urang teraskeun urang doa heula ka Allah. Urang nuhunkeun heula ka Allah wasilahna ieu acara, wasilahna ieu peringatan momentum yang sangat istimewa. Mari tingali ku simkuring boh bapak-bapakna ataupun ibu-ibuna ieu katingalina ditingali ku simkuring hiji-hiji ieu teh wajah-wajah anu barutuh
doa untuk ibu-ibu masalah duit itu bisingnya wan kota tangga duit bayang pun bisa doa gitu aja masa salah riba ke masalah duit doa insya Allah. Bib, boleh pinjam grupnya Bib? Saya mau sholawatan tapi mau diiringi sholat tadi mantap banget Bib. Mohon izin Bib. Saya malu sama Bib, suara saya pas-pasan. Ini sisa. Subhanallah. Shallu ala Nabi Muhammad. Turutan. Anu hoyong panjang yuswa turutan. Anu hoyong lancar rumah usahana turutan. Anu hoyong baja rumah tanggina turutan. Anu hoyong soleh-solehah orang kalina turutan, anu hoyong jembar milik rezekina turutan. Mudah-mudahan sholawat orang jadi wasilah segala bentuk gentes mana orang ayatina barokah sareng ayatina ijabana Allah Subhanahu wa taala. Amin. Siap Mas Bro? Jika wajah-wajah jomblo ya. Sama Habibnya masih jomblo ya. Sebagai guru nah. Sholatu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah Dukusi jamaah Rukiku Dukusi jamaah Hiruna Ambi Barokah Isina Ambi Baralimpah Ya Rasulullah Salatu ala Nabi Muhammad.